Burit ke mana ya puasa kieu mah ya aduh. Pak Haji. Ustad di mana? Ya teh leres Pak Haji Mayung teh. Astagfirullah. Natara raja TV ari Ustad. Ha iya Haji Mayung anu geus genep kali munggah haji teh tah ieu. Nah, alhamdulillah ya Allah Pak Haji. Dikersahkeun abi pernah ayeuna sareng Pak Haji ya Allah Rubi. Nyaan leres itu Pak Haji. Nya tuh Haji Mayung cibit sok cibit. Oh, mau Geuning ka saya pas di namanya ieu teh Pak Haji teh. Si Ustad karek apal ka mana wungkul. Kumaha mau nyarenteng? Sanu nahan? Di mana Ustad di mana? Akang teh di mana? Ada miliaran. Cep Haji. Channel mah teh. Pengen buka puasa kan Pak Haji. Ngabuburit. Syukur atuh Abi teh pedah kieu Pak Haji. Dengan pokok rame abi among ka ditu ngabuburit kamar Pak Haji Mayung anu mana sur abi teh Pak Haji Mayung teh terang. Alhamdulillah abi kararasan pernah. Maru kumari Cep Ustad atuh. Ya Robi. Ngaran si ieu teh terkenal teh si Sahantero. Tah, naon pangna jeung ngaranna si Legenda? Ieu teh geus mendunia atuh si Legenda teh. Kade ulah salah Cep Ustad. Cep Ustad meureunnan encan pernah terkenal meureun karek saka-RT-an meureun. Meureun karek payuna ge kana. Nah, saka-RT-an maroko ge sabatang mun meureun. Jadi ieu nanya di mana? Di daerah dieu. Itu di luar ge Pak Haji abi teh. Wah kakidul kan abi sok eta geuning ameng-amengan biasa ya konangan tawasul naon geuning Pak Haji. Mun aduh nu carioskeun teh sanes Ustad Pak Haji Mayung. Abi teh rada salaresna rada sirik oge ku Pak Haji teh. Maaf, hampura ye Cep Ustad. Anu ngaranna jelema anu tadina di luhur bisa dihanap, anu tadina dihanap bisa di luhur. Tah eta. Jadi jelema mah sifat berubah. Makana ya Ustad kade lamun nerangkeun judul atawa hukum udah sok tarik teuing tad. Bising ge Ustad dikitu. Kumaha? Geus atuh abi calikeun aja. Nya sok. Mana ieu teh Pak Haji? Moal, Pak Haji malah ya we nempo sawah tuh itu menang digawe bieu teh. Alah teh itu geus tanuran atuh hektaran atuh di dieu. Itu nu Pak Haji sami. Nya atuh nu saha deui atuh itu. Maru kumari Cep Ustad atuh. Yo sambi bade naos ieu teh. Sok nah teh naon. Ieu kumaha abi teh mun kan nyata geuning ari jalmi teh gaduh mah Pak Haji. Mangkat abi teh ustad ceuk batur teh. Mohon. Pak Haji acan abi teh Pak Haji kumaha hoyong sapersen Pak Haji kitu seberapa kali Pak Haji teh mangkat ka haji teh. Yo hoyong mau ngahaji. Yo sabenerna mah yo gampang. Kumaha tapi yo kudu diturutkeun ya ti Pak Haji yo nya. Mun yo geus munggah haji mah senang balik ka dieu teh. Senang ti ditu teh. Balik munggah haji, balik ka Indonesia ka lamur teh jadi senang jang. Maru kumari Cep Ustad atuh. Eueuh gawe eueuh naon? Ayeuna cieu. Lamun hayang munggah haji pek tengah peuting ngadoa ka Allah baca surat Yasin. Mun Baca surat Kulhu Falak Binas nu kararitu menta ka Allah. Tah lamun geus teu mempan keneh make surat tanah, surat sawah. Kan abi ge osok teh dawam nu kararitu mah. Makana encan mempan ye. Make ditambahan deui surat tanah, surat surat kebon. Jual eta kan meureunna. Makana anu balik ti Arab sok sararenang balik ti ditu teh. Apan geus dijual sawahna jeung kebonna matak senang balikna teh. Tah kitu Cep Ustad. Meureun kumaha atuh? Tapi asa mending eueuh nya Pak Haji nya. Moho atuh. Pek eta mah laksanakeun ka ditu parentah Pak Haji tah. Ya Pak Haji kieu ye abi teh. Aduh aduh abi teh alhamdulillah kitu tahajudna naon mah abi teh tinggalkeun Pak Haji. Kudu daek. Eta Cep teh nya aduh Gusti sadikersahkeun we meureunnan kudu mah kawasa we teh Pak Haji. Yo makana ieu Pak Haji mah atuh doana geus bersih geus nepi ka Allah. Yo Pak Haji ini teh tahun isuk. Alah alhamdulillah mun ngaji deui Pak Haji. Lain tadi nyata ka Depok Pak Haji mah aya keperluan. Aya Pak Haji sampun geureui kitu Pak Haji mah. Atuh lamun urang teh heureum atuh arek kumaha. Pak Haji, ari Pak Haji tahun sabaraha ka Arab teh Pak Haji? Waduh, yo Pak Haji mah ti leuleutih kapan Pak Haji mah yo dulur Wah Haji Salman. Apal teh Raja Arab? Terang Pak Haji. Ieu teh ka ditu teh uakna. Ngon. Yo dangukeun Cep Ustad di ditu waktu Pak Haji keur ka ditu atuh musim panas. Di ditu sampai ka hampir 50 derajat Celcius. Di ditu naon kan? Di urang teh Pak Haji. Cuaca panas di ditu sampai ka 50 derajat Celcius.
Di ditu ya cep ustad ngarah apal ya. Haji hayang masak endog. Mun Digolerkeun tak ku Pak Haji dina keusik cep ustad mah kumaha tah. alah asak nih Pak Haji. Oh nyata katincak ku onta. Pak Haji mana sebenarnya ya. Maru kumaha keur musim panas di ditu cep Haji. Pak Haji meuli lauk. Pak Haji mah teu kudu digoreng, teu kudu di nanaon. Digolerkeun di dina luhur batu. Maru kumaha keur musim panas mah. Oh, masa kita Pak Haji nya di teh. Kucing cep ustad gusti lagu salita teh tah kitu. Moal aing kudu ngamuk di dia gitu. Ah. Hari Pak Haji teh sabaraha kali atuh nu leresna mau ngaji teh? Pak Haji teh kusa bolak-baliknya hari orang kaya mah cep ustad. Jadi Pak Haji teh nu emut apa aja mah genep kali mau ngaji teh. Nya Ah, Haji alhamdulillah. 7 kali kudu nama. 7 kali? 7 kan. Pas Pak Haji berangkat mereka 7 kali katingalieun beus cep ustad kuat nyari hate Pak Ustad. Pak Haji tah harita Robi. maru kumaha Katinggalan bos. katinggalieun beus. Pas Pak Haji berangkat di dosa kampung atau anu ngaturkeun Pak Haji. Sholawat sadaya. Oh, sholawat. Ya Allah Robi. Atuh Pak Haji teh ngamodalna naon mobil. Nohot, curi Pak. Curi Pak Haji. Haji. Pas nepi ka jalan cep ustad Nya. dicor jalan di halangan. Wah atuh Pak Ustad Pak Haji harita astagfirullah ya kumaha ka mana ieu jalan. Muhun. Nah ari pek teh ceuk patut teh Pak Haji mah cenah diakon Pak Haji lumpat Oh. ka ditu diakon ku warga tah buat ku atoh. Nya Pak Haji. Nah di ka ditu rombongan tuluy cep ustad Pak Haji di dinya kecewa Pak Haji. Oh atuh mah kumaha makan aya kade ye cep ustad Muhun. lamun arek munga haji kade ulah katinggalan bos siga cep haji ulah siga Pak Haji nya kade Mohon, Pak Haji. ha kitu tah aduh eta Pak Haji kucewa di dinya kuciwa atuh lamun Pak Haji harita teu ngalajur nafsu marah-marah murid ke Pak Haji kitu dengerin Pak Haji oh tuh Pak Haji mah atuh lieu na oge atuh Pak Haji Haji di ditu Pak Haji. Kumaha we atuh eta modal beureum tos saep sabaraha juta tah harita Pak Haji. Modal. Cep Ustad neh nyarios sareng orang terhormat, orang beunghar, orang kaya, dulurna Wah Haji Salman. Eueuh nanaonan Cep Haji mah. Cep Ustad keur Pak Haji mah nanaon atuh. Paling 90 juta atuh. Pak Ustad ngan pedam beur Pak Ustad teh. Mancok batur cenah Pak Ustad. Naon istilahna teh nepi ka imah ka dieu. Ceurik ngagukuk saeutik lah eta mah ceurik sia teh Pak Haji. Lain sedih lantaran duit. Oh, wah, eta masalah kunaon jalan make jeung dicor teuing-teuingeunana. Tah eta Pak Haji, teh bae ku Pak Haji kitu tah si corana di kitu tah ku Pak Haji tadi nama. Kan Pak Haji keluarga dicarek teu kenging Pak Haji teu kenging boleh nyemah atuh. Aduh kumaha. Terus abdi teh Pak Haji cenah nya suruh Pak Haji Salman cenah Pak Haji seueur ontana di ditu. Nya suruh anu nyarios teh. Ya hei, mun ku Pak Haji dicarioskeun harta bana Pak Haji. Cep Ustad mah kuat jantungna oge atuh. Kudahna ge istighfar heula atuh sababaraha ditenangkeun heula emutan. Kakara Pak Haji ditetek ti hiji-hiji harta bana Haji Mayung teh sakumaha. Ngan Cep Ustad bisi mah kuat nahanna mokan gitu. Eksaha sok anu rek ngantekeun. Apa amal Pak Haji kan bingung Pak Haji. Takeun lah. Intina mah harta kekayaan Haji Mayung anu aya di Arab. Nah nya geus mal kahitung Cep Ustad kade ulah enggak malkiat lamun dicaritakeun naon-naonna ulah apa. Mun Pak Haji. Oh jadi leres eta teh Pak Hajinya. Hei atuh Cep hari Cep Ustad makana ya hirup mah kudu jadi tempat ya. Pak Haji Mayung atuh jadi orang terhormat, jadi orang kaya ahli infak ahli sodako atuh hirup mah lain. Ya pasti murah ya, pasti murah. Mun Pak Haji 15 ribuan itu. Nah, tuh kabahaya atuh da beungeut lagi murah. Nya kumaha. Iya Pak Haji nya. Mun abdi teh teh penginten lamun dicarioskeun mah ieu bunga bingah na teh tos pernah sareng Pak Haji teh. Nya atuh pasti. Nya Pasti atuh. nya Pak Haji nya coba kekayaanana seueur coba mung hajina tos genap kali. Allah Rabbi coba. Yo batur mahkota haroyong penaksana wargina Raja Salman teh ya Allah. Alhamdulillah abi ageng milik Pak Haji alhamdulillah. Mun dicaritakeun atuh berduyun-duyun atuh teh ngan cenah ditararahan ku RT di dieu ulah cenah. Idena sok riweuh lamun loba tamu teh mun. Nya sok atuh Ustad bisi arek teras kata-kata Haji atuh nuhun nya. Nya sok. Lah biung bade meser channel lain nih Pak Haji. Lain kunaon ye. Deuh Pak Haji teh ari ngobojeng nu miskin teh sok rada ieu rada hawana geuning hawana sok kan ikhtiar ka ditu. Ek meuli channel yeun.
channelnya nu modal ini 1000 lah sabungkus jung dari budak-budak jung. Mangga Pak Haji atuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hah? Ustad kareken ustad kamari. Apa dalil nage tilu. Mau ke jung hoyong dipongin ustad. Lah.